kalimat ayeuna kalimat PLT kenapa di ikhlas PLT sampai tak pejabat pemerintah latih Bandung yuk beresin Sor pamilihan kudu aya opatanana cenah persiapan ditubrokkeun kumaha bah cobaan geunya duluan bro jangan gitu ta siapa siapan jasa siap otw-keun ieu tugas linggis terus nanti bah mereka linggis dodos bacul mangki mangki bah timbris kopi enggak kopi selanjutnya kopi udut tapi udut selanjutnya kita gitulah lo padudung Wilujeng kangge dinten ayeuna anu mana dinten ayeuna insyaallah dinten anu pinuh ku kabarokahan jeung mudah-mudahan kasumangatan dipaparinkeun ka urang pikeun ngalengkah dina hiji kahirupan ieu anu urang keur dilakonan sabab sagala rupa perkara oge kudu aya dasar lillahi ta'ala. Inilah PLT pejabat latihan takwa atanapi pejabat lillahi ta'ala ikhlas beramal sabab heueuh nyaeta da sagala rupa oge kudu didasaran kalayan kaikhlasan hate anu bersih anu wening anu nyenceling estu taya rareged pikeun nembusna urang hate lugina aya dina ginanjar kawilujeng tur aya dina kaberkahan dina setiap lengkah kahirupan urang anu ku urang keur dilakonan anu ayeuna tiba keur dirandapan mudah-mudahan urang dipelak ku Gusti Nu Maha Suci di alam dunya ieu teh kalayan aya dina panang tayungan mantena oge atuh pamugi naon rupi anu dipasihkeun ku Gusti ka urang sing bisa kana nyukuranana kana nikmat anu parantos dipasihkeun ku mantena ka urang sadayana Dharma hirup mung sakadar urang ngalakonan dipelak ku Gusti nya lamun ninggang urang tos panen bakal balik deui ka Gusti Nu Maha Suci pamugi urang sadaya aya dina husnul khotimah sareng aya dina jalan kasayan anu ditangtayungan ku mantena sakitu wargi sadayana hapunten anu kasuhun tina sagala kalepatan anu karasa oge teu dirasa wilujeng patepang deui